go. Eta teh kieu yang hiji pembelajaran ka urang. Jadi setiap aloh ngabukakeun hiji ilmu ya kajat manusia tak ilmu nu lainna dikurangan. Harapan baheula mah aya napak sancan, aya sepi angin nya, teh sepi geni. Tak aya mah dikurangan nu kitu teh sabab naon? Kan geus aya kapal laut, geus aya kapal udara. Jadi teu kudu mun nya. Kudu kasuk nu tadi teh nya ngageruan tina seeng anu geus teu kudu da aya HP atuh. Sampai tapi Teknologi sama. teknologi tiap zaman berbeda-beda Leres sesuai dengan kondisi. Tanu mah hilap pangindan budaya Sundana teh ada Iya nu kedah dimulai. nu kedah dijabarkeun teh kieu dina perkawis memahami budaya mana atau nu urang kedah dipertahankeun. nah iya. Da teh sadayana geuning ditinggal karuhun teh sae kalau diame di zaman kiwari. Da teu lucu urang ayeuna zaman kiwari gura gerok kamurang kali urang nyenak seengnya terus teu pantas gitu tah. Ya kan aya teknologi wasanaos tina budaya batur, budaya deungeun-deungeun. Ari kira-kira sae jeung manfaatkeun urang mah ulang anggo, ulang manfaatkeun disesuaikeun bener kan seueur moal. Sampurasun. Rampes. Aya apa? Aya tah. Oh, ini ada bala dia apa? Ka dieu. Ini mau ka asupkeun ka kamera. Dilajen kata ya, muter ngobrol ya. Kau jatuh. Kan? Nah, ya kemarin. Tong garandeng ieu keur ngobrol ya udah serius ya. Dilajen Kang. Ya tina perkawis budaya-budaya urang telah fanatik teh ulah karena budaya urang oge. Da kumargi teh sadayana budaya ditinggalkan teh sae. Anu teh saena mah ulang kantungkeun. Anu saena ulang pertahankeun, terutama dina filosofis. Anu memang ada termasuk dina ageman ya. Pami ageman-ageman ayeuna ada ge kirang-kirang raos dina ketika aya sapaeja kita orang Sunda mah anu ageman orang Sunda mah ketika hidup juga Ya ageman teh naon maksudna ada? keyakinan. Keyakinan. Agama gitu ada agama atau orang Sunda mah kan ageman sanes iman ageman deh ngan kedah memulai kapan sami jadi di nama anu kedah dibebenakeun na ieu dina perkawis orang Sunda bias ayeuna oge dina masalah keyakinan Bias, ari biasa rebegeun bodas bias. eta mah bias apa Bias. Sampean. Oh, musuh genti Ada bias tepati jelas, Pak. Imeng. Ari bade nganggo bahasa buhun atuh da urang aya di Sunda Kiwari nya urang nganggo bahasa Sunda Kiwari ya kan Iya, bener teh sapari. Nyata nu mata kudu didengekeun sabab dua sebab salah ku orang Sunda kudu paham ka bahasa Sunda terutama kana cau da ieu teh lain cicingeur kudu mudahan. nah leres Saling cerita ngopi. asal urang cenah cau teh Carita asal urang itu kan Apa? Ada ngene tapi ah. Heh? Tapi ah. Nya sok atuh. Hayang sambil ngopi. Kumaha kalian? Kieu. Urang teh baheula mah ngalaman sekolah Ya, di SD teh. Hana cara kada tasawala aja banget. bener. Terus cara bahasa udah teh jelas, urang teh paham. Barudak ayeuna mah dina bahasa Sunda pelajaran loba nu ngaharulang. Tah, salah saha ieu? Cik saya mah hayang nanya teh salah saha. Nah, budak urang pituin turunan-turunan di orang Sunda karena bahasa sorangan teu ngarti. urang taros geunana kanu aya istilahna pada malamna sadina di dunia pendidikan karena eta Tapi ya jadi asa kajalanan. Ieu obrolan bakal panjang. Yang bener punten. Yang baheula mah zaman abah sekolah layar, sekolah SD, Ya. budak sekolah teh diajar pupuh. Nanti aya sinom, asmarandana, magatru, mapur aya nu sigana mah. Sigana gitu. Ieu tata ieu nya. Urang teh ieu teh sin kuring teh pan sok dina ngobrol jeung Pak Soni. Pak Soni nu pengawas. Pengawas teh ya, nu cerngit teh ya. Urang cerewet papana. Eta mah Cakep, mah.
tak apa ada di Masih dunia ada ya itu. aya Apa Dia namanya? pengawas Oh, ada pengawas tak apa teh wing teh dirinya Oh. masuk minang ngobrol wing mah jeung patani nya Oh. kita ngeunaan pendidikan jadi cek anjeunna mah memang kurang teh kudu geus kumaha nya laroba laroba utamana anu kahiji dina tujuan pendidikan heula anu jelas sabab kurang ukur 10 menit deui kok Mesti bejakeun atuh. jadi seueur pisan kalau tadi cenah cepet pasoni mah anu kudu dibahas dina pendidikan ulah tujuan di pamarentah urang teh ulah tujuan sababna beda tujuan tujuanna urang teh ayeuna mah kudu masyarakat kudu boga inisiatif Kedagang kesadaran Keur- diri masing-masing. laras keur ngamadungdengkeun ngeunaan ieu pendidikan ieu sabab naon ieu teh geus kaluar tina ruh sebenarnya mah nah geuning pendidikan teh ayeuna mah cenah anu diukur teh ukur angkana lain hasilna Lain di ruh jika dijambut nyawa wae nya. ya angkana punten 7 punten 8 padahal sebenarnya mah lain eta pendidikan teh tujuanna teh Kumaha? kumaha Kudu kumaha? nya pan peurang teh kieu anu pertanyaan nu kahijina heula ieu kunaon jalma kudu dididik eta kudu kajawab Naon tah? nah kudu matematika punten 8 bahasa Inggris punten 8 lain eta sebenarnya naon lamun muka ieu berarti urang teh muka karena awal kunaon Allah ngadamel manusia eta muka eta usul eta nyiapan itu sebenarnya mah kadinya obrolan teh Dan kunaon hirup teh ulah sakadar hirup katanya. Berdasarkan uripna. tah jadi kudu ngarti jeung muridna cukup hirupna unggul ngan ieu mun bakal panjang Si Mas Sedih kumargi kitu palawargi pentingnya ulah ka mana ya Hallelujah.